Assalamualaikum juragan. Waalaikumsalam. Naon ieu? Juragan hitut. Kade tong beja-beja ke warga. Lain naon, engke harga diri juragan rungkat. Bau di juragan ih. Kembali dah bakuna ari hitut mah. Bisa ieu karek ningalian. Rerencangan derian teh. Oh, sangar anak. Mujib. Oh, mujib. Lain kieu juragan kadi teh rek naroskeun ngarit tadi cek si Abah. Tadi teh juragan telat tah. Kasih Abah, tadi ada si Abah lewat. Heeh. Cite sugan, derian, pagawean, gitunya kebeneran gitu. Pangarikeun naon pagawean mah. Kan anak buah juragan gering. Oh, pantesan. Siap juragan lah. Nu ngarit. Sok mana dia ieu na karungna tuh. Kita bawa di dinya tak. Aduh jadi cangkeng nya teh teh, cengkat teh. Ieu lin. Itu. Heeh, atunya. Heeh. Keduaan jeung si Oh, ajakan. dua. Oh, duaan. Heeh. Lain mana juragan buruhna juragan. Oh, gitu. Ah ya iya atuh kalem. Wah, mana teh yang tadi ieu. Teh begitu deh. Kalau dakwaan lah orang mana? Ke mana juragan? Itu lain juragan. Oh. Murah euy. Agung juragan. Nuhun nya juragan. Ojig. Heeh. Pokokna mah lamun geus meunang bebenah langsung anterkeun ka dieu heuh. Siap. Juragan tungguan di dieu. Oke, juragan. Assalamualaikum juragan. Waalaikumsalam. Suasana menjadi indah ya bari kieu mah. Tenang deui nya, Do. Aduh, hit. Aduh. Lah, yang ngopi-ngopi wae mah. Aduh. Leda. Kenapa mana? Aduh, anta mana nyaluta ka urang anta bengong hayang di bekok. Nah, sih teh. Urang mah samar. Mana mah lupa? Lain masalah loba jeung salamarna. Ye, mana teh bawahan urang, mana hayang dipecat? Mana hayang dipecat? Panu malakna oge urang. Bung, Dikeun. Pak. Tuh si Dudu jeung si Ubed. Urusan urang, Ayeuna urang ngatur. tungguan di dieu. Keun Cewek. masalah eta mah serahkeun. Tungguan heuh. geus sing balik Kita beres, cing. Ulah ka mana? Wae gampang, Pak. Gampang tadi kita rudet. Jepling. Weh, kena rawan. Kenis biasa. Niis. Ya, sayang. Oh, atuh. Kemana ya? Kemana? Ah, iya nyaeta ujuragan di titah ngalajukut euy. Ngalajukut. Heeh. Sinarieun. Heueuh dah sabenerna mah mung ieu teh Mang Ubed, Mang Du. Ku sabab ieuna buruhna padang. Ah, kapaksa we digawean. Da lumayan. Bae atulah ku urang lah dikeun. Naon teh? Ngaritna ku urang mung mah kembae. Asli kembali asa jelas we. Bener badagnya buruhna. Beuh badag pisan ieu atuh. Ya. Waduh. Engke di itu di juragan langsung ka ditu ngasih juragan. Heeh, kasih juragankeun. Oke, siap. Gampang lah, Jung. Ayeuna langsungnya. Iya atuh ayeuna juk. Geus soalna ieu karena mana bisi parae, sia parae gagal. Jung, buru. Cip. Yuk, juga. Kumaha ya? Beres pokokna mah. Eta kumaha kalakuan? Si Derian jeung si Mujib deh. Padahal ngobrol. Tenang we Ujib mah ulah hariwang lah. Aduh, kumaha ieu teh? Juragan. Gimana juragan? Beges ieu mah kelar ka kanang deui. Calik. Calik. Kumaha kadon caricing? Pan ku juragan teh. Tadi teh ditah ngarit maraneh teh geus bebeunangan acan. Aman juragan. Ku abdi ku Derian teh dieukeun dikasih duduk jeung kasih ditukeun saha tadi teh? Ubed. Nah, bet dikasih dulu kasih Ubed kan kumaha caritana mah kijing. Dileparkeun ka batur. Jadi kieu. Tah ieu teh baturan abdi
dipalak ku si Ubed jeung si Dudu teh. Dipalak ku Ubed jeung si Dudu. Dipalak. Terus kumaha? Ku abdi teh lain rek balas dendam atuh rek mere pelajaran ka barudak itu. Non buruh nu ti juragan dicokot buruhna, barudakna dititah ngarit. Tapi bakal bener moal. Bener dah, emang bener, ai bener mah pasti bakal bener. Tadi teh gajina teh ka Pan abdikan ya. Hah? Gajina teh ka abdikan. Soalnya di bayar ieu tah gede kayak gitu. Heeh, aratoheun. Kembali tuh lah kewe urang sekalian omongan gitu. Ngarah kitu-kitu deui. Heeh, atuh sekalian eta juragan Urang papatahan itu tumannya. heeh. Betul juragan rek. Ieu lah kakanang deui. Heeh. Hati-hati juragan. Mung salam. Duitan lah. Sopan. Hati-hati juragan. Juragan. Ieu Di ditu. Siapa hayo kukurunu yo. Ka. Sia ta. Mana lawanianan ka aing eta moal jukut ya? Nah, cuma ngomong wae teh tadi. Mana moal di aku kurang anak gua. Mau di bawa. Aing Bawa teh nya kok. atuh. Cerita nah, iya mah hayang anak buah aing teh. Hayo kurang. Juragan ya. Beres suku teh. kajakan langsung duk. Sok dan hadinya. Baiknya kujurakan di para bukan nama. Ada juragan. Oh, Ya upah nah aya nama. upah naon ieu teh? Pan geus kasih derian tadi. Nah, amat kasih derian. Kan urang anu ngalana oge. Jeung si Dudu. Diuk di mana? Ngareneng. Kumaha? Upah geus dibikin kasih derian. Kan urang ngeulit oge. Heeh. Kieu. Tadi si derian teh dititah ku juragan teh. Tah ngariet. Karung jeung upah geus dibikeun. Tah cenah upah teh ku si derian dibikeun ka si Mujib. Tah si Mujib teh jelema anu dipalak ku maraneh. Ye, maraneh teh geus dewasa. Cik atuh si Malikir teh. Lain kadon kitu we kalakuan teh pajak batur eta teh warga anyar di dieu. Parajak maneh geningannya deulila maneh kita geus meunang babalasna. Maneh ngalakuin kejahatan, aya kejahatan di ku batur. Aya mah bisa narimakeun maneh. Wayahna we nama eta upah maneh geus dibayarkeun ka itu ka si Mujib ku si Derian. Aya nama maneh geus baralik, aya nama ka itu. Sok kelakuan itu teh geus Mana sih? sarobah kelakuan teh. Pas lagi kumaha tadi kerjaan atuh da. Geus tong kadon parasya dia baralik geus ka itu. Wayahna Mau capek gawe teh kapal mana? Aing geus umut.